wabarakatuh. Sampurasun kasadayana wilujeng tepang sareng sim abdi kalaresan sim abdi ayeuna nuju sareng Kang Yogi Surya Rusdian. Tepangkeun ieu Kang Yogi Surya Rusdian atanapi anu tiasa disebat Kang YSR ya Kang? Leres Kang YSR teh anu katelahna panginten Gubernarea mah. Wilujeng wengi Kang. Wilujeng wengi. Sampurasun. Bapes. Kumaha damang Kang ya? Alhamdulillah. Kumaha sawangeusna nyi? Alhamdulillah saya Kang. Alhamdulillah. Aduh. Mohon Kang punten itu yang abi Mangga, bade mangga. ngawagel waktosna pangintennya Mangga, dina mangga. wengi ieu bade aya pertarosan sakedik lah Kangnya perkawis. Abi teh uninga saurna akang teh selaku pecinta kesenian budaya seni dan budaya Sunda. Leres kan? Leres mohon. Mohon ngawagel waktosna sakedik ya Kang Mangga, berbincang mangga. sakedik sareng sim abdi. Mohon. Kang Yogi ngawitan ti iraha Kang Yogi teh mencintai atanapi resep senang gitu karena kesenian sareng budaya Sunda kan. Abdi panginten janten ngawitan resep atanapi ieu mah panginten tinuju alit. Mohon. Tinuju alit kene. Tinuju SD kelas 5 gitu. Da kan mereka pungkur teh mah geuning sok aya pelajaran karawitan nya di tiap sakola teh. Dan pelajaran karawitan eta teh sok aya main gamelan, degung, suling, calung kan gitu kacapi aya di sakola teh. Nah, terus sim kuring maju ke SMP, nah kalaresan di SMP eta teh pakem di SMP anu ku abi di sakolahan teh jadi henteu aya kegiatan karawitan lah tanapi seni kesenian gitu. Dugi ka wangkit SMA gitu ta. Dugikeun ka beres pendidikan formal teh aya pisan. Nah, jadinya ari abdi teh da pangintennya dari hoyong mengembangkeun deui panginten kana hobi gitu atanapi ka resep abdi ku cara ngahirupkeun deui eta teh panginten abdi teh ngaberanikeun diri we gitu panginten teh ieu teh abdi teh ngaberanikeun diri hartosna janten tina dirinya lira gitu tah ditimbulkeun heula panginten kana ieu teh gitu. Ya syukur-syukur panginten ka lingkungan sekitar ataupun ka warga-wargi sadayana pangintennya anu hoyong sasarengan panginten sareng sim kuring pangintennya dina ngamumule atanapi ngalestarikeun ieu kasenian sareng kabudayaan teh panginten dia khususna dina kasenian Sunda itu hayu panginten sim kuring kumajak panginten ka teteh sadayana gitu atanapi kasahada we gitu ieu mah ari anu mikaresep gitu pangintennya. Nah, Kang Yogi manawi akang tiasa alat musik Sunda naon wae Kang? Kanggo alat musik Sunda teh pangintennya sim kuring panginten baik kapungkur mah menuju SD mah tiasa main calung, angklung. Kan panginten aya sim kuring mah henteu gaduh panginten alat musik eta mah gitu. Mohon tah can gaduh pangintennya. Insyaallah kapayuna mah. Panginten asa mentawis ayeuna mah panginten kacapi tah nu kieu panginten kacapi teh. Tah ieu karinding ieu teh karinding bumbun. Mohon. Terase aya itu di palihan pengker suling, rebab tarawangsa aya eta oge. Kan kali-kali panginten aya dipaenkeunna panginten pangiyang nuju aya rencana tanapi nyalira gitu. Panginten teteh bilih bade engke nyobian panginten dia dina ieu alat musik gitu. Mohon insyaallah sanes waktosnya Kang. Mohon tah semacam ieu itu kan disebutna teh karinding gitu. Oh gitu. Mohon pada itu digunakeun teh ku para petani teh kapungkur mah pamieum alat musik ngan teh pamieun nuju ngusir hama. Oh eta teh Mohon ngusir hama semacam manuk, serangga tah kan kuno kieu aya kadienakeun kan jadi naon teh petani di urang teh kolot-kolot urang teh ngatakeun bebegi ka dieu keun mah ngadeakeun eta anu di naon teh
anu eta ku tambang geuning di kerenceng-kerenceng ka dieu mohon eta mah tos paros ka dienakeun eka pungkur pisan mah ku ieu ku karinding ieu da semacam kos ieu di sadana teh nya. Tah pami hoyong rame mah ieu teh kedah ku tiluan minimal. Oh minimal tiluan. Tiluan mohon janten tilu anu nabeuna teh janten meh serempak gitu. Meh jadi suarana teh semakin tarik pami nyalira mah nya kitu teh geuning naon teh kirang kaluar atau menjadi suaranya mohon. Tah manawi akang teh diajar sapertos alat musik ieu teh ti saha Kang? Abdi mah panginten ari semacam kadinding, kacapi nya suling. Kita mau otodidak. Oh, otodidak. Otodidak, janten harus otodidak teh belajar dengan sendiri nawe gitu. Janten teu aya guru, teu aya nu nungtun ari abdi mah gitu. Jadi estuning sadayana ku nyalira we gitu. Ku nyalira. Mun da margi di lingkungan abdi mah kan janten teu ngadukung. Teu ngadukung teh nya jarang aya nu resepeun malah mah teu aya nu resepkeun. Ya teh janten ieu mah kirang pangintennya Kang nya. Mohon kirang peminatna gitu. Karena kesenian Sunda teh gitu. Janten jadi nyalira we ieu mah gitu. Panginten kemah aya batur teteh pangintennya. Insyaallah Kang kapayeuna nya. Mohon nya santehrina pangintennya gitu. Ditiasa dieukeun gitu. Mungkin abi insyaallah ngajak rerencangan. Mohon mangga. Nah, teras ieu teh Kang pami lagu Sunda favorit Akang naon sih Kang? Judulna naon sareng lagu saha gitu Kang anu inspirasi gitu Akang teh seneng pisan kana lagu ieu teh gitu. Saharusna mah sadayana lagu Sunda mah nya ka sadayana oge kan ayeuna mah kan aya popna gitu nya ka punggur mah anu buhun. Tah ari anu katawis ku simkuring mah anu dipikaresep mah nya eta lagu karya Mang Koko. Oh, Mang Kokoan. Sapertos judul laguna naon Kang? Seueur Mang Kokoan teh semacam Purnama Nukung Si Nyanding, Girimis Kasorenakeun, teras Sabilulungan, teras lagu Kalangkang, kitu nya anu sok dietakeun ku Nining Maeda gitu tah ku artis-artis Jawa Barat. Tah eta panginten gitu da enakeun gitu nya lagu kacapianna teh. Mang Koko geuning anu ayeuna mah tos almarhum pangintennya. Tah eta perkawis keseniannya Kang. Leres mun. Ayeuna bade tumares perkawis budaya Kang. Akang ayeuna kan sapertos nu kauningakeun nya seseueurna ieu masan teu sadayana. Seseueurna kan ayeuna teh tos pergaulan terus ramaina ku zaman ayeuna teh kasisihkeun pangintennya Kang budaya-budaya anu kapungkur nu sering dilakonan ku sesepuh ti ayeuna panginten ti barat pangintennya itu campuran janten malihan mah gitu anak-anak sapertos ayeuna teh teu ninga Kang sapertos kapungkur teh budaya-budaya anu kapungkur teh sauninga abi gitu kirang gitu Kang ya anu sapertos Akang gitu anu pecinta pisan kesenian sareng budaya Sunda. Naon sih Kang anu di lingkungan Akang anu aya gitu budaya naon wae anu sauninga Akang gitu anu ayeuna saur Akang teh kedah dibangkitkeun deui gitu tapi terus mulai menghilang gitu Kang gitu. Saleresna mah budaya di lembur simkuring mah kaleresan ari henteu aya pangintennya nanging ari pami ningali di rencangannya di lembur rencangan simkuring kan gitu semacam aya tapak tilas makam karuhun atanapi patilasan atanapi kabuyutan batu satangtung pangintennya tah eta nyari osok dimumule kitunya jangan dimumule eta teh hartosna sanes urang mi Gusti tapi mu Gusti kitunya karena ditinggalna panginten diruwat teh dirawat gitu hartosna diruwat teh jadi sanesna anu berbentuk misnik atanapi negatif lah sanes gitu eta teh nanging kan ari zaman ayeuna makan nyaku seueurna paham gitu tah jadi urang teh sok karasa asing di lemburna sorangan teh di dinya panginten janten budaya karuhun urang teh leluhur urang teh nya gitu jadi cara menghargai menghormati alam gitu kumaha kah jadi
sok seueur di negatifkeun lah gitunya gitu teu campur panginten karnya sareng budaya-budaya ti luar budaya ti luar di Timur Tengah di barat di mana lah gitunya di Eropa kan kapungkur Indonesia kan tilas dijajah ku Belanda pangintennya janten paham-pahamna seueur panginten janten panginten Kang nya pami kapungkur mah kan sesepuh kapungkur sering ngayakeun acara naon gitu kan nya ruatan gitu pangintennya sapertos ruatan leuwur panennya panen terus acara-acara seperti dugikeun ka engke masih aya nya Kang ya masih aya di Sunda tapi masih aya pangintennya mung aya di sebagian pangintennya gitu Kang di tertentu pangintennya kasisihkeun gitu Kang anu tos biasana pami panen teh budayana teh kedah kumaha heula ini mah tos teu aya Kang eta teh mohon sauninga abdi mah di sebagian tempat gitu nya teu sadayana mung sebagian tempat gitu tah maksud abdi teh bade tumaros ka Akang apakah pami eta teh kedah diuihkeun deui Kang sapertos kumaha gitu kan sapertos ayeuna mah anu pelaku-pelaku nu ayeuna nu anak muda mah tos teu pada uninga gitu sapertos karena ditu teh kahilapkeun duka karena memang panginten sepuh anak anu kapungkur teh tos teu araya gitu tah kagentos ku anak muda teh teu runinga gitu kan. Ari salaresna mah saur sim kuringnya gitu anu ikaresep panginten gitu karena kabudayaan eta teh wajib hukumna panginten di ayakeun deui atanapi ditanjeurkeun deui gitunya ka kabudayaan anu karuhun urang teh gitu margi ari lamun entos kacap atanapi ka ieu ku negara atanapi ku batur mah gitu pangintennya jadi orang osok engkena teh sok malik ampok tepuguh teh gitunya jadi keteladoran ti pamarentah urang-urang keneh anu teu merhatikeun tadina gitunya ai sim kuring mah ngadukung pisan pangintennya karena lamun bade tandur atanapi lamun bade panen sok ngahormat atau napi hormatan kesenian naon kebudayaan naon gitunya atau dina mapag ieu teh gitu pami bade panen mapag tahun nuhun panen gitu kan di daerah urang teh kapungkur mah sok seueur gitunya nanging kan kitu teh jadi ku perobihan zaman mah nya sagala rupa ge janten kebudayaan eta teh kadang kan aya anu ieu dalam tanda kutip kan aya anu nyaurkeun gitunya jadi rehing eta teh nyalah berbenturan cenah gitu sareng ajaran agama teh padahal mah kan lamun kusim kuring santos diteuleman mah sareng ditilai gitunya teu berbenturan eta teh salaresna mah tapi berjalan beriringan dan tujuan mah sami sae gitu panginten mohon. Nah ayeuna Kang dina terakhir panginten Kangnya pertarosan abdi. Harapan Akang nya ka payuna kanggo murang kali nu ayeuna anak muda. Kanggo generasi penerus gitu hoyong ieu teh sangkan ngamumule nanjeurkeun deui kebudayaan seni-seni budaya anu tos mulai tersisihkan ku pergaulan zaman ayeuna teh kumaha tah harapan Akang ka anak-anak muda gitu kan generasi penerus salaresna mah gampilna panginten tina hal anu sederhana sareng anu mudah heula contona kumaha pangintennya teh nya semacam kan ayeuna memakai iket gitu tina hal-hal sederhana we heula gitu jadi urang teh dibiasakeun keseharian teh acok pangsi gitunya nganggo iket jadi naon teh eta kan terus menandakan ieu ciri khas secara tidak langsung ciri khas anu mudah anu pangwi orang kan lamun ningali si itu iket pasti Sunda pertama itu kopea haji berarti sok ka masjid dan nabi Pak Haji gitu jadi eta teh identitas urang teh mohon jadi janten beunang katawiskeun panginten kitu nya ari panginten ka dituna mah nyaku ngayakeun naon teh seni pangintennya seni itu jadi hartosna seueur nikmat gitu seueur nikmatna urang silaturahmi panginten sareng teteh gitu nya sareng para wargi sadayana
panginten gitu. Janten manjangkeun umur, manjangkeun babarayaan duduluran gitu nya silih asah silih asuh anu sebat silih wangi teh kan eta. Gitu jadi silih pikanyaah lah gitu nya kumaha ajaran kaluhur urang sadayana ai kapungkur panginten. Nging dugikeun ka leungit panginten Kang nya jati diri Sunda kanggo anak-anak tah gitu teh leres tah kitu. Mun dapan kieu saur sepuh kapungkur ge moal aya baheula panginten lamun teu aya ayeuna gitu. Leres Kang. Gitu. Iya. Nah atuh panginten sakitu we Kang panginten perkara sadanya. Mangga teh. Hapunten ya Kang nya dewage waktosna. Mangga teh sawios teh di sim kuning mah reus pisan ya kitu pangpi kasumbingan teteh kieu ka dieu teh gitu. Mudah-mudahan kapayeuna aya di waktosnya Kang. Amin. Kin abdi ka dieu deui amang deui. Mangga. Nah panginten sakitu anu kapihatur ti sim abdi sareng ti Kang JSR panginten. Mohon sanes waktos dilajeng deui kasadayana nging hilap kesenian sareng budaya teh nging dugikeun ka leungit panginten nya. Mohon kada ditimulkeun deui rasa cinta urang kitu nya. Kada dina jiwa teh kada menggelora panginten gitu. Jati diri Sunda mohon panginten nya Kang ya. Hatur nuhun kasadayana anu atos nonton nging hilap subscribe, like, share and comment ya. Hatur nuhun Kang Yogi. Mangga. Sadayana sampurasun. Rambes. Enggak.